aya pertarosan ti Ibu Mahira Asyani Putri. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha hukumna kanggo istri anu sok ngahalangan kana eta head supaya headna eureun, modelkeun minum obatnya, teras tiasa ngawajiban carogena alias ngawajiban salakina biar bisa ngaulaan salakina kusabab carogena alias salakina teh kasabna tebih wihna sabulan sakali, teras taralami caroge teh di bumina sarang terkadang caroge kecewa upami istrina nuju head nalika balik ka imah sajauh-jauh ti pangumaraan ari pek teh pamajikan eukeur head atuh teu bisa kukumaha. Teras istrina teh minum obat supaya headna eureun. Kumaha tah hukumna? Mohon penjelasanana hatur nuhun sateu acana. Jawabanana hukumna awewe minum obat kanggo menghentikan head, kanggo memperlambat head supaya ibadah lancar, baik ibadah ngaulaan nu jadi salaki ataupun modelkeun ibadah haji, hukumna boleh-boleh saja. Sakumaha keterangan dina kitab Ghayatu Talkhisil Murad min Fatawa Ibni Ziyad, dina lebah sisina kitab Bughiyatul Mustarsyidin halaman 247, di lebah sisina yang ibarah wa fi fatawal qimat, eta tetep dina kitab fatawal qimat ma ari perkara hasiluhu anu ari kesimpulanana ieu ma eta jawazu istimalid dawai, meunang ngagunakeun obat liman ilhaidi pikeun nyegah head. Jadi hukumna minum obat kanggo nyegah supaya wanita tidak head, hukumna boleh-boleh saja. Teu nanaon teu haram. Wa ammal azlu, anapun ari azl ngabucatkeun di luar, eta pamakruhun makruh hukumna mutlakon secara mutlak. In fa'alahu taharuzan anil walad. Makruh teh ngabucatkeun di luar, tujuanana ku ngabucatkeun di luar teh supaya teu boga budak alias ngajauhan tina boga budak. Ta eta hukumna makruh. Dina kitab Qurratul Ain di Fatawa Ulama il Haramain halaman 30 didinya yang ibarah mas'alatun ari ieu eta hiji masalah. Idas samalat almar'atu dawaan, di mana-mana aya hiji awewe ngagunakeun obat li raf'i dammil haidi pikeun ngahilangkeun darah haid supaya darah haidna saat aw taklilihi atawa nyaeutikeun darah haid fa innahu yukrahu, tah hukumna teh dimakruhkeun malam yalzam alaihi qat'un nasli, sepanjang kadituna teu aya efek mutuskeun kana turunan aw kilatihi atawa nyaeutikeun turunan. Wa illa lamun teu lam yalzam alias lamun ku nginum obat penghenti darah haid teh matak mutuskeun turunan, matak nyaeutikeun turunan, haruma eta mah hukumna haram. Kama fi Hasyiyah Al-Kharshi, sebagaimana keterangan dina kitab Hasyiyah Al-Kharshi. Matak utamina seorang wanita sateu acan ngakonsumsi obat penghenti haid, konsultasi heula ka dokter atanapi ka bidan. Jadi obatna kedah sesuai dengan resep dokter supaya henteu aya efek negatif, efek madarat, efek bahaya kadituna. Wallahu a'lam bishawab.